baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pan ku urang jojotos. Kalau masalah jadi standingnya. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Pasantren lah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Tah Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Mutalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan ngan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu, lantaran zaman harita ma zaman reuit. Maka dipaksa ke hayang dipaksa kita kawin. Ai mamang mapan hayang urang maksa. Bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin. Saenggeus umur 20 tahun kawin, siap rek nyeun pondok pasantren. Tidinya aya Kiai Sohib ti Mengger Ceki Sohib teh Asnawi. Ulah kena bisa ngaji, ulah kena anjeun teh geus maher baca Qur'ana, ulah kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pasantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji Amil Jurumiyah lantaran pondok pasantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh.
Ari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada. Eta kos kitu sih maseri bomong nyaho. Kisapik si asup ke pilkada. Awas ya gesan jadi besana. Tai jadi orang besi ngagugulukeun doang. Jadi bahwa salah ku kalau ngadukung jasa saja. Atuh sugan we bagi bangkrut negara. Tah. Didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu matuh. Nonjol-nonjol ke wiridan harus dituna santri mah zuhud. Dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik. Tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui. Jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek. Mana di dieu pendek? Cek eta jelema teh mana Asnawi? Aya kita gade. Diuk, anjeun diuk. Terus ditawajuhan. Beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keheula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keheula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi na nabi hayang terang heula saha mama teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim. Guys, berangkat deh hibar ke Mekah. Teh dibere duitnya nama. Embungan. Diwiridlah kuduaan. Lantaran istimewa guruna. Masya Allah, hanya 1 tahun. Eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawal ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge kita pernah jadi mudaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jai nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu
lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung. Kira-kira kumaha cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motifna ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu menang 3 poe lain ngaji ngalamu pos kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikan pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeunna kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah pan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tak Jaya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban baneun kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama kuluba min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinyalah terus ngawuruk Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru thariqahna sir kal wahsy maneh cicing kos hewan kesit lamun dideulekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu kene ketika parojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh deui di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha aja hese nya nama aya RPP ge lumpat aya sasaha ge lumpat Masya Allah percis kuari muridna Ki Nur Jaja kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik kitu mana teh si Jaya ku blon-blon teh si budak iyalah kula mah tadi ceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsy eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi dibere gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi
oyak-oyagan Merapi. Nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi. Saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat. Sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh. Ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas kula mah da nyilip. Ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip, maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy, aya kampung Muruy. Tanyakeun ka Ki Jamal, kula ge teu tinggal di mana Muruy eta. Aya ge Buruy. Ima kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri. Nah, andalangnya, masya Allah, didinya tanyana. Anu terpercaya malah si Asnawi kekara udah kamari dipercaya, tekebel tsunami modar. Kalau sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada. Sih ada nya nama keboba di pojok. Beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu teka tangkal ku gede-gede na tangkal kayu cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang nanaon jang masjid Caringin sakitu bae tong nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir tah kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek si Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan ka Caringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos kisapi urang resep da kos kitu jadi kiai asana bangun deuk menang bae teh kitu urang gelut atuh nyaho nya ge lamun gelut mah dia cek jana dia ngomong ge urame ieu dinu sepi mambung geus eleh ngan beres teh teger kadengena. Masya Allah, kaserta dia mata ilah Syekh Asnawi. Atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lempang sorangan nementak sing ade eta masjid eta. Dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat. Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya ge percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Eta istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asnawi keistimewaanana.